Jualan sosis. Muhun jualan sosis, sek naon naik milih moal. Udah. Pulang beli, Bang. Beli naon? Gawe ieu sosis di luanana. Iya. Nah, Dah, aing bener mah hoream aing tinggal ada ngajar makip atuh teh. Tapi da ieu meuli mah lumayan aing teh. Yang di Causan moal ya. di polos aja, Bang. Ya, Berapa? 20-an, Kang. 20. 20. Naon deui? Aduh, Bang. Ieu mah duitnya ketinggalan euy. Ieu mah pasti di kalanan hiji deui ieu. Nah, terus kumaha tuh? Diajak ini, Bang. Saya pinjam heula ka Mang 50. Oke, ku saya dibayarna jadi 100.000. Yang 50 kumaha? Iya, ka Mang nambut heula 50.000. Oke, saya bayar kue isuk jadi 100. Karegenan buka mah nya aing geus dianjuk. Iya, sok Mang, bagian heula abi nambut 50. Enggak. Biar tidak ada masalah di antara kita. Aing cek aing gitu. Ih. Sok aya we pi omongin nanti cek aing ngeunaan. Enggak, Mang. Sabaraha ieu? 50 we. Bayar tapi Mohon. Sabaraha ieu teh? 20-an. Iya 20. Mangga, ku abi dibayar. Sulah. Angsuran, Mang. Iya 20 angsulna 30. Nah, ayeuna mah abi jeung Mang tiada masalah, tiada hutang di antara kita. Pokoknya Mang. Terus tara ulang-ulang sih Kak. Etok jualan tuh. Itu bisa bayar itu teh. Kenapa eta? Iya 50. Kok Mang di angsuran dia 30. Aing utangna kumaha ieu? Hai sih Mang. Hebat tadi cenah nginjem 50 nah kumaha? Tadi nyebutkeun tadi nginjem 50. Eta mah engine Mang dibayarnya. Ya. Jadi ayo we dibayar 30 lah. Abi gaduh sampetan. Mohon, Ieu teh 50. mohon. Nah, enak ku abi dibayar. Janten lunas ya, Mang. Doan. Lunas ieu teh. Tadi nginjem 50. Dapat sosis 3. Bayar 20. Ini teh bener teh nih. Kalau aing pusing gini kan. Ake, Naon, Mang? itu bener tuh. Kelak. Abi teh tadi meser sosis ieu 3. Kelak. Ieu 3. Abi teh sabaraha sosis teh 20. 20-an. Beras? Oh 20-an. Heeh. Kulit ku abi teh dibayar tadi teh. Ieu atasnya, nu abi ieu tileungeun abi tadi teh nya. Mohon. Dibayar. Nah, terus kumang teh angsuran berarti 30. 50. Nah, Didinya boga hutang 50 tadi, panceneng nginjem 50 ka urang. ieu mah geus teu jadi we abi ieu jadi lieur euy. Abi lieur kumaha bingung ieu teh kumaha balik abi jadi boga hutang. Abi bayar 50. Angsuran 30. Abi boga hutang. Abi meuli lieur Mang, kedewe nya, pesenna nya. Kumaha maksudna kayak kumatan ieu? Ayo sosis depan geus dimakan kuing. Weh. Bulan kalau hujan di rumah gimana? Harus siap. Ntar nih. Di atas ya nih. Mana-mana aing panggil jeung jalma ieu. Cek meuli naon? Salah sebelah. Nuhun. Kesan moal. Hadir teh Mang. Sebelah. Nuhun terang abi kinan. Teh Mang. Kedai sebelah. Yuli. Nuhun sebelah prasmanan Neng Yuli. Mang, apa di kami yang Yuli? Masih menggiling kan
Atuh hak we teman nu bogana. Kumaha? Coba mang ngaranang Mimin atau sebelah Siti atau sebelah Dari kumaha? Teka naon? kita namanya kadain apa? Sebelah prasmanan Neng Haji Yuli. Haji masih mangkat pamegat. Namanya Yuli. Nu gaduhna ieu nu gaduhna namina Haji Yuli. Nuhun. Mang. Mang yang salahnya. Kan dia sebelah Neng Yuli. Ai Mang Yuli namanya. Aneh abi mah padamel di dieu. Oh, beda mah. Nuhun. Ai Yuli namanya saya. Yuli mah nu gaduh ieuna, nu gaduh sebelahna Haji Yuli namina. Usaha eta namanya Yuli teh mah. Maksudna? Iya, buat eta ieu nu gaduh sebelahnya namanya Yuli eta usaha. Ngaranna Yuli usaha. Kemudian dia dina ngaranang ku indung bapana, nah kumaha? Ah, hobi mah talos teh kayak bakal. Maksudna? Ya talos itu kusik mah. Leres teh eta indung bangana nu namanya Yuli. Mana kitu kita bapak eta dina ngaranang ku indung bapana. Nah kumaha? Ya mah talos teh geura indung bangana. Lajeng naon aing nanya dulu kitu. Datang ka direk naon erek boy sebelah moal. Hah? Erek meser sebelah moal datang ka dieu. Henteu mah abi bisa pesan sebelah cuma pada naroskeun nah sebelah kieu beuti namanya Yuli. Astagfirullah. Panuhun nu gaduhna namina Neng Yuli. Nu gaduhna. Nu kaduna Uhun. anu namanya teh indung bapana. Nya uhun. Si Mang kita geus pake indung bapana namanya. Atuh nyauting pan aing mengan gawe di dina geunana kumaha tuh? Taroskeun aing Neng Yuli urang mana? Datang ka direk meuli naon erek meuli sebelah apa meuli naon heuh? Di pada naroskeun nah sebelah kieu beuti namanya Yuli. Atuh ulah saja kena ka aing. Nya aing Neng Yuli eta urang mana? Orang dieu Neng Yuli teh nu gaduhna. Ieu teh aya namanya. Nyebut ieu teh naon namanya? Manon Jaya. Di Manon Jaya ieu teh. Oh, jadi Neng Yuli teh orang Manon Jaya. Orang Manon Jaya Neng Yuli teh. Gaduh sebelah ieu. Coba taroskeun ka Neng Yuli. Nah, jadi orang Manon Jaya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Maksudna kumaha ieu teh hoyongna kumaha akang teh? Ya abi hoyong terang. Ieu nah si Neng Yuli bet jadi orang Manon Jaya, henteu jadi orang Singapana atau orang Saloka. Kan barang dilahirkeun ti dieu, ti leutikna. Nah kumaha tuh? Emang terang. Maksud nyaop teh aing teh apal. Aing mah lain indung lain bapana. Aing mah sampeun pagawe di dieu. Apa? Tadi apa? Mama. Wajib, Ya. teruskan lagi ke wajib ya. Wajib. Ya. Ya namina ya, Haji Yuli ya. Oh iya, Haji Yuli teh. Oh. Laras baju mandi ya, Kak. Orang Manon Jaya. Nah, Haji Yuli orang Manon Jaya. Terus saya orang mana? Mak. Ya. Bu Haji Yuli teh, Neng Yuli teh orang Manon Jaya. Dilahirkeun di Manon Jaya. Uhun. Emang pernah ninggal teu aku lahirna. Aku nyawa teuing aing mah teu apal, jeung senepi tadinya nama. Cuma pamit. Sudah si Bang tadi. Iya, Neng Yuli teh orang Manon Jaya, tapi can pernah ninggal. Tapi kan aing teh kudu apal akte dan segala. Kudu dicengaun aing kudu apal akte dan segala. Ambek pasti, Mak. Mak. Sebelah kan. Bisa sebelah. Cek pesan naon dia, pesan sebelah mah naon ya? Hah? Sebelah naon? Sebelah naon? Ayeuna sebelah naon we? Tuh, pilihan pan itu. Tinggal pilihan sorangan. Sebelah Neng Yuli. Nah, di Selakaso Manon Jaya Tasikmalaya. Ada dia yang berkunjung banyak nu timah panage. Lain orang Manon Jaya ngumpul geus. Sabab kumaha rasanya ngeunah pisan. Percaya datang. Pak, dan tenak kumaha ieu bade besar moal. Hah? Dan tenak kumaha bade besar moal. Oh, Mang.
abina harus kumpul. Iya nek Yuli teh Nanya deui Neng Yuli. Entos. Entos. Haji Fahmi. Haji Fahmi. Orang mana mah? Urang dieu sarua urang dieu. Orang mana jaya? Muhun urang dieu. Bet salah si pamain tekan deket nah, sarua orang dia. Nanti hayang ka orang jauh gitu. Tanya ke Neng Yulinya. Mana kan Neng Yulinya? Jadi erek meser moal ieu. Erek meser sebelah moal. Heula mah abina. Erek meser moal. Erek meser moal. Kita aya level paling gana. Level 10. Jadi 10.